Nah, luar biasana ieu nya biasana lamun jeung Mang Aceng da ieu nya. Mang Aceng di Ebah. Ya, aya deui si Saremo. Ah pokona mah jeung kru we kabeh. Kabeh jeung kru ieu nya. Jeung kru biasana mah lamun dipostingnya 1.500 ge biheung. Aslina. Nyalikeun we geura. Sok. Anjir, Pak. Ya wewe, geulis deui jeung urang saya mah. Ya urang kene urang. Ari urang jeung mah. Ih. Neng. Neng, tujuh naon, Neng? Biasa ngeri carik, Neng. Kenalan dong, Neng. Urang heula sih apa dibutuh? Urang heula mana? Kapan urang nu ngora? Urang, saya urang heula. Mama mah geus kolot. Nah, sekolot. Nyokotan mana tuh? Teh. Naon si aki-aki. Ya, cik urang gara-gara mana? Jadi kabur sih teh. Mama tuh dah, mama mah geus leuwih kolot ti Aceng. Tadi teh jika norek boboheun ka urang sih mana gara-gara jadi runtag sih ah. Paling ge ka Aceng, Mak. Ka mama seteh naha. Mana gara-gara na? Sia. Hit sing ah. Wah, disusul ku Aceng. Mo, ajarkeun urang ngagitar euy, urang hayang bisa, Mo. Lah tuh mah Ceng, geus kolot mah babari poho kana gripna oge. Wah, tuh kudu ngapalkeun eta nya, anu sok nganter-nganterkeun barang. Nah, nganterkeun barang ararane. Eta mah grab, ieu mah grip, kunci gitar sateh nah ngirakeun pisan kita zaman naon atuh teh. Arane. Mana grab segala. Kapan kudu aya eta teh mah pimilueun si mamanya. Lain pipilueun da urang ngadengan keheul atuh mah nya. Grip bisa ruakeun jeung grab mana eta mah anu sok nganterkeun barang mah grab, mana teh grab. Ieu mah grip, kuncina gitar sateh. Nah, Saru abah nu sok mau ngirim-ngirimkeun barang eta lain, Mak. grip ieu mah. Grip. Eta mah ieu mah barang mah grab. Nah, grab sateh. Oh, ganti. Usaha teh mah pusing ah. Urang mah. Man batur mah hayang kaset teh. Di naon ngaran teh? Mun dina TikTok mah naon ngaran teh? Efek aki-aki. Tah make efek samping. Urang mah tara. Efek samping. Urang mah tara. Justru urang mah hayang goreng dina foto hayang goreng. Nu penting aslina tingali. Jeung ngomong ku bodol. Bodoh. Kebohongan. Ya, Foto goreng. paling kana kaset asli dibanding jeung kaset menang diolah urang Diolahna make naon, Mak? Di samaraan. di efek kan dinya. Tah, bibi kan aslinya goreng patut. Di jero kan jadi gelis, teh nipu batur. Mending kuas urang atuh. Tirahari siga gitu-gitu teh. Batur mah. Ini anyar Aku coba katipu. Pura-pura ganteng na HP, padahal mah goreng patut aslinya mending kuas urang kasihna kaset. Walaupun urang mah jero yang goreng patut. Arah si payu, si payu iku naon. Nipu, itu gitu gawe teh ulah teh. Tidak boleh. Breg lah gitu, Be. berat ku engang sayang. Enggak. Ayo bergas aku duit, makarung. Engang sekolah.